Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengkeun deui kana anu selanjutna nyaeta halaman 43 bagian amal marodu bahwa ala salasati aksamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Amal marodu anapun ari jalma nu gering bahwa maka eta ari marod ala salasati aksamin eta netepan tilu pirang-pirang bagian. Hapuntennya satacana ieu abi nuju di ruangan sekre janten rada berisik saalit mah da soal margi dihandapna nuju ngaraos kitu tah janten rada berisik saalit mah. Bismillahirrahmanirrahim. Al awalu ari anu kahijina ayyahopa eta yen sieun jalma ma'ahu sarata itu marod bil wudu'i kalawan wudu pautar ruhi kana lapurna ruh maot au pautal udwin atawa lapurna anggota au pauta manfaatil udwi atawa lapurna kamanfaatan tina anggota wayul haku jeung dipilukeun bidzalika kalawan itu paut naon ma perkara idza kana di mana-mana bukti bihi ka itu jalma naon marudun gering goiru mahupin anu henteu dipikasieun illa annahu kecuali saestuna eta si jalma ya hopo eta sieun jalma minis di amalil mai tina makena kana itu cai ayyasiro kana yen jadi itu jalma maridon eta jadi gering muhawwapan anu dipikasieun maot payubahu maka dimenangkeun lahu ka itu jalma naon atayamum wal halatu hadhihi jeung ari tingkah anu ieu aqol alal madhabi eta netepan madhab eta tetep ka madhab. Al-qismus tsani ari bagian anu kaduana ayyahopa eta yen sieun jalma ziyadatal ilati kana tambah-tambahna panyakitna wa huwa jeung ari ieu jalma kasratul alami eta loba cager wa in lam tazid jeung sanajan henteu nambahan naon al muddatu waktuna aw yahopa atawa sieun jalma bat al bir'i kana kendorna cager tina geringna wa huwa jeung ari bat al bir'i tulu muddatil marodi eta lila waktuna cager lila waktuna gering wa illam yazid jeung sanajan henteu nambahan al alamu nyerina aw yahopa atawa sieun jalma shiddatadonna kana bangetna gering wa huwa jeung ari ieu donna al marodu eta gering al mudnipu anu deukeut kana maut alladzi anu yaj'alu anu ngajadikeun hu kana itu ladzi naon doniyun banget geringna aw yahopu atawa sieun jalma husula syainin kana hasilna jeda anu goreng kobihin anu goreng kasiwadi seperti hideung ala udwin kana anggota anu zahir ala udwin zahirin kana anggota anu zahir kal wajih seperti wajah wa ghairihi jeung lianti wajah mimma eta tetep mimma tina badan ya bedu anu zahir itu ma indal mihnati nalika laladen wahia jeung ari itu mihnah al hidmatu nyaeta laladen wa fi jami'i hadhihi suwari jeung eta tetep tina sakabehna ieu pirang-pirang rupa khilafun ari ihtilaf muntasyirun anu nyebar
Warrojihu jeung ari kaul anu rojeh jawaju tayamumi eta menangna tayamum. Wa illatu syaini jeung ari panyakit ceda, naon ceda, panyakit ceda al pahisi anu goreng. Annahu eta saestuna syainun yusawwihu eta ngagorengkeun al khalqata. Yusawwihu eta ngagorengkeun itu syainun al khalqata kana dedegan kajadian. Wayadumu jeung lila naon dororuhu madaratna itu syainun fa asbaha maka nyaruaan itu syainun talipal udwi kana ruksakna anggota. Al-qismu salisu ari bagian anu katilu ayyahopa eta yen sieun jalma syai'an kana hiji perkara yasiron anu saeutik ka asaril jadari seperti tapakna borok au siwadan atawa cacar kulit. Lain kitu atuh. Yasiron anu saeutik ka asar seperti tapakna borok ka asaril jadari seperti tapakna borok atawa cacar kulit. Au siwadan atawa kana hideung qalilan anu saeutik au yahopa atawa sieun itu jalma syai'an kana hiji perkara qobihan anu goreng ala ghairil a'dha'i kana lian ti pirang-pirang anggota adz-dzahirati anu zahir au yakuna atawa yen bukti bihi kana itu jalma naon marudun gering la yahopo anu teu sieun jalma min isti'malil ma'i tina makena cai ma'ahu sarata marod mahzuron kana dipikasieun pil akibati dina balukarna wa in lama jeung lamun meunang cager teh jalma pil hali dina harita kajarohatin seperti tatu au barodin atawa tiris au harrin atawa panas palaya juju maka teu meunang naon tayamum li syai'in karena hiji perkara min hadza anu tetep tina ieu jarohah bila hilafin kalawan tay ihtilaf. Wallahu jeung ari Allah a'lamu eta langkung nguninga. Far'un ari eta hiji cabang lil maridi eta tetep ka jalma nu gering ayyang tamida ari yen tatagenan itu marid ala ma'rifati nafsihi kana nganyahokeun awakna atau nganyahokeun dirina fi kaunil marodi dina buktina gering muhawwapan eta dipikasieun idza kana di mana-mana bukti itu marid arifan eta nyaho wa yajuju jeung meunang lahu ka itu marid naon ayyang tamida yen tatagenan marid ala qauli tabibin kana cariosan dokter hadikin anu cerdas palayak balu maka ulah narima itu si marid qaula ghairil hadiki kana cariosan dokter anu teu cerdas. Wa yustaratu jeung disyaratkeun ma'a hadqihi sarata calakanana dokter al-islamu Islam palayak balu maka ulah narima itu si marid qaulal kafiri kana cariosan dokter anu kafir li anna Allah lantaran saestuna Allah taala pasako eta masekeun Allahu ka itu kafir payulgo maka dilarang naon ma perkara algohu anu ngalarang hu kana itu mas Allah Gusti Allah wala yugtaru jeung ulah kawujuk marid bisoni ku pagaweanana bisoni pukoha iku pagaweanana pukoha arrijsi anu kotor. Wa yustaratu jeung disyaratkeun pihi dina dokter aidon barina deui naon al bulu
Balig al bulugu balig palayak balu maka ulah narima itu si marid qaulas sobiyyi kana cariosan dokter anu budak kana cariosan budak wa yustaratu jeung disyaratkeun bihi dina itu bihi dina dokter al naon al adalatu kudu adil aidon barina deui pala yaqbalu maka ulah narima itu si marid qaulal fasiki ka jalma anu fasik di anna Allah lantaran sesuna Allah taala ujaba eta ngawajibkeun Allah al wudu akan wudu pala ya'dilu maka ulah pindah marid ngan hutina wudu illa biqauli man kecuali kalawan cariosan jalma yuqbalu anu ditarima naon qauluhu cariosanana eta si man wa qad algo jeung geus ngalegakeun saha Allah Gusti Allah taala qaulal fasiki kana cariosan jalma anu fasik payal jamu maka misti min qabulin tina narimana min qabuli qaulil fasiki tina narimana cariosan jalma anu fasik saha muhalifatur robbi jalma anu nyulayaan pangeran bima dina perkara amaro anu marentah itu robbi bihi kana itu ma wayak balu jeung narima itu marid qaulal abdi kana cariosanana abid wal mar'ati jeung cariosanana awewe wayak pi jeung nyukupkeun saha wahidun salah sahiji jalma alal masyhuri cek kaul anu masyhur wakila sareng dicaritakeun naon labudda teu meunang henteu atawa teu meunang henteu tina dua urang kama fil marodi sapertieun jalma nu gering al muhawwafi anu dipikasieun fil wasiyati dina wasiat fa innal mazhaba maka saestuna mazhab al jajmu eta mastikeun itu mazhab bistiratil adadi kana syarat bilangan dina ieu tempat hunaka dina ieu tempat wakana jeung bukti naon al farqu bedana anna fil wasiyati eta saestuna dina wasiat ya ta'allaku eta cumantel naon dalika itu wasiat bihuquqil adamiyina kana pirang-pirang hakna adami minal warasati tina warisan wal muso jeung anu diwasiatan naon teh lahum ka itu nu kabeh pasturito maka disyaratkeun naon al adadu bing bilangan pil yatammumi dina tayammum al haqqu ari hak lillahi eta tetep ka Allah taala wa haqquhu jeung ari hakna Allah mabniyun eta diadegkeun alal musamahati kana murahan li annal wudu'a lantaran saestuna wudu lahu eta tetep kana itu wudu badalun ari gaganti wa huwa jeung ari itu badalun at-tayammumu eta tayammum wala kadzalika jeung teu saperti wudu fil wasiyati dina wasiat walau lam yujad jeung lamun teka panggihan naon tabibun dokter bisyurutihi kana kalawan pirang-pirang syaratna dokter qala parantos ngadawu qolang maka ngadawu saha Ar-Ruyani Imam Ruyani qala parantos ngadawu saha As-Sanuji Syekh Sanuji la yatayammamu maka teu meunang tayamum itu marid naon ieu teh qala parantos ngadawu saha An-Nawawi Imam Nawawi walam aro jeung teu ningali kaula li ghairihi kalianti Ruyani Imam Ruyani maka na perkara yukhalifuhu anu nyulayaan goera hukana itu ma la wala ma jeung teu
perkara yuwafikuhu anu ngakuran itu goer kana itu emak. Qala parantos ngadausa al asna'i Imam Asna'i wapi patawil Bagawi jeung eta tetep dina patawi Bagawi al jajamu ari mastikeun bi annahu kalawan saestuna marid ya tayammamu eta tayammum marid fata'arada maka palawanan al jawabani naon al jawabani dua jawaban wa ijabu jeung ari jawabanana al wudu'i kana itu wudu wal gusli jeung kana adus ma'al jahli sarata bodo bihalil illati dina tingkah aya panyakit allati anu hiya anu ari itu lati mazinatul halaki eta tempat sangkaan karuksakan paidun eta nu jauh an mahasini syariati tina pirang-pirang kaalusanana syariat panastahiru maka nyuhunkeun kaalusan kaula Allah ka Gusti Allah taala bari maha luhur Allah wa nafti jeung ngaluarkeun bima panapti jeung ngaluarkeun fatwa kaula bima kana perkara qala anu ngadauhu kana itu masalah Bagawi Imam Bagawi wallahu jeung ari Allah a'lamu eta langkung uninga. Alhamdulillah dicekapkeun bae sakieu atur nuhun anu kapiatur hapunten sataacana upami lugatana aya nu teu kahartos atawa anu teu leres hapunten pisan da sim abdi oge sami nuju belajar nya. Hatur nuhun kana parhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.